Ada rompok Pak RT di mana? Nu beneran undi. Kadi itu non sih ya ima Pak RT di itu. Ih, itu pugu budak teh. Dasar warga aneh. Kirahanya aing boga kabogoh, mun boga kabogoh ku aing bibita si Jukung. Etnyan kabogoh kandinya. Parasaan teh dunia teh luas, tapi awal hiji-hiji acan. Coba mun aya awewe ku aing diuber sampai beunang. Itu si awewe saha? Awewe sahanya? Rasan kakarek ngeuleuh. Kieu cara nama kudu dipepet sing kapiheulaan mantanku si Jukung. Tapi anjing bisa dibilang agak-agak. Kira aku erek ngadudutan awewe mau make kolor tajung. Tong, ari imah Pak RT si Dingdi. Di itu salah di itu. Ka bener, di ditu tadi ditu. Amun teu salah mah di itu. Teuing di itu. Ih, di dieu mah zaman nu balener. Wargana aneh kabeh. Ju, nanya tepel na? Ngaore pegana tepuga-puguh pegat. Bawa karetna digagal beurit, Cuk. Nyawa digagal beurit, nyawa digagal keuyeuk. Cuan keuyeuk puling ge mah nya. Nya. Matak ge pasang CCTV ambe kanyahon pelakuna. Kan geus kieu teh keder, erek nuduh ka beurit bisingsakeun suujon. Ari suujon teh dosa, engke teh asup neraka, Ju. Daek nya asup neraka. Kopek nanti kalahan molor. Jailan ku aing. Jasi! Jasma! Opek sia murid. Ngagawean aing. Bohongan aing geungeunang ngobrol kalahan HS. Bisa molor deui mah teruskeun aing merek nyalikeun da kebon. Aha, main jailan cici aing. Assalamualaikum. Jama saya tah. Assalamualaikum. Tadi sisa anu ketrok-ketrok. Jama sanya, perasaan tadi asa yang salam.
Tapi dah usah saha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, kening suara naik di lawang itu. Tapi dah usah saha. Saha sih nu ngajailan. Ya tepel can dipakai cenah geus pegat. Jamatenyan karete padu bae. Cing karada kuat mah. Kira aku aing kudu demo ka pabrik karet. Tapi lamun aing demo jeung saha? Mun jeung si Etong jahat parah. Mun jeung si Muarif disangka nuntun munding. Pusing bapak mah. Si saha be ekan de Babi sugan main nate babi. atuh da aing teh nyawa arana sasiarana Pia. iya pasti aran panjangna pia-pia. Ih, lain Pia tapi Pia Oktaviani. Oh Oktaviani terus ekna sumbrang-sambrung ka dieu na Eka imah Pak RT tapi teh nyawa imahna. nanya na ka Pak RT pasti nyahoon da di dieu mah lamun aya kepentingan teh nanya na ka Pak RT. Puguhan imah Pak RT nagih ti nyaho. Kala disuruh nanyakeun di ka Pak RT. Jama teh kurang tanaha. Bawa kurang saon. Hanya imah Pak RT tuh di ditu. Di ditu dingdi. Itu di ditu. Imana nu deukeut kandang embe. Imana nu yang hareup ngetan, nu aya jandelaan. KBG imah mah aya jandelaan. Nu jandelaan mah imah keong. Ih, itu awe nu tadi teh. Koprekna teh kalau ngobrol jeung si Jukung. Sebenarnya nyaho teh si imah Pak RT na. Atuh nyaho lah are eta kusen imah wer teh nang saha? Emang nang masang saha? Atuh tanya ka Pak RT na aing mah rumah satu masangkeun. Di jama teh bener kurang saon. Nah bibirna gurunyam-gurunyam. Keremian teh nah. Mun keremiannya age cicewok. Di jama teh beki ka dieu beki parah. Bener-bener di dieu mah wargana aneh kabeh. Komo RT na buah leuwih aneh. Eka imah wer teh moal, ngam dianteur. Denjah sing kebawa aneh. Ih budak tek dianteur teh daek. Nam dianteur benam. Opek ke situ. Ini aing jadi kalian. Gak bisa telu aing rem. Ayo sore. Buah kurang saon. Kerang. Ada dong. Aha, poin sih. Action. Oke. Artinya olah areta kusen nang. Artinya olah areta imah. Artinya olah areta imah kusen. Kelang. Pugu. Tadi naon sih? Pugu. Hah? Nah, aya teu nahana kali gena suri. Gara aing gara. Buang bayangkan itu pugu.